medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku pidangan Dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun tiga lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun wargi Dahlia Barjaya anu tos ngarumah tangga tetep hate nama kekeh hayang ka putrana Kiradea Amadarkum akhirna ngutus Ki Radea kanggo nyelidik ka lemburna Amadarkum atau nepangan Amadarkum ngeunaan kumaha kaayaan Kaswati nah tos gaduh salaki atana pita acan pamit pita acan nya diakalan ditarekahan sangkan Barjaya tiasa ngapi milikna urang ngajengkeun serial Si Konceleng dina jejer carios putus Si Konceleng tanding titisan siluman karya Bagus Respati. Wargi Dahlia poe eta kene Kiradea terus indit maksud rek datang nepungan Amadarkum ngalaksanakeun rancang sakumaha anu geus dibadamikeun jeung Barjaya teh. Waktu Kiradea tepi ka tempat anu dituju kadatanganana dibagiakeun ku Amadarkum jeung Amu Oneng pamajikanana salaku pribumi rada kaget oge lantaran kakarak panggih jeung Kiradea. Kiradea jeung pribumi silih wanohkeun diri puguh be Amadarkum jeung Amu Oneng pamajikanana jadi hormat tutas nyaho yen Kiradea teh pupuh paguron macan bodas anu estu lain jalma sambarangan sasaatna jalma anu masagih ku pangarti. Sanggeusna silih bagiakeun sakomistihna sarta ngaler ngidul ukur papai obrolan. Harita Kiradea terus nyaritakeun ngeunaan maksud kadatangan manehna ka eta lemburan. Maksud tujuan ka dieu teh kieu ya Amadarkum. Lantaran lobana tindak laku kajahatan dina akhir-akhir ieu anu lolobana mah korban teh jalma-jalma anu tanpa daya. Tur teu boga dosa. Kula jadi dibere dorongan aya pikiran hayang ngabantu jalma anu lemah sabab keur naon boga ilmu lamun henteu diamalkeun. Ambu Oneng pamajikan Amadarkum ungut-ungutan ngabenerkeun kana caritaan Kiradea. Leres gitu anu salajengna
Nyamuhun kumaha teh maksad salira Kiradea teh. Mangga jelaskeun deui supados langkung tiasa kahartos kupun lanceuk. Tah dumasar kana pamikiran eta. Jadi aya maksud sugan memang sapagodos ieu teh sarta aya anu minat. Saha bae ieu mah anu minat, nah kula bakal ngalatihkeun jurus keur ngabela diri. Bet piraku ari bisa ilmu bela diri mah henteu bisa ngalawan dina mangsana aya gangguan kajahatan ka ieu pilemburan. Kitu geuningan maksud Kiradea teh mah. Ari ceuk ambu mah ulah naon atuh kawilang maksud anu sae. Memang teu lepat eta pamikiran teh. Jalma-jalma anu aya di pilemburan anu sering jadi korban mah ku emutan mah bakal seueur anu minat. Sanes kitu ama. Mohon pastina oge kitu ambu. Tah langkung ti payun sim kuring salaku pupu ieu lembur nganuhunkeun heula kana peratosan ti Kiradea. Anu kagungan maksad anu mulia geus nurunkeun ilmu ngabekalan warga ieu pilemburan ku ilmu bela diri. Banget kacidangan nuhunkeunana ieu teh. Ari margi pun anak oge kasuati di kamar ieu keneh aya emutan hoyong leuman ilmu bela diri teh gitu. Margi nya kitu seueur anu nganggap wanita teh makhluk anu tanpa daya. Omo deui lamun eta wanita teh masih sosoranganan. Nya bade saha anu ngabela puguh masih keneh tacan kagungan salaki. Lumatak bagja ari kersim kuring mah. Menang keterangan anu saperti kitu ti Amadarkum puguh be. Keur Kiradea mah bungah anu lain dikieu. Malah tina obrolan oge geus bisa kanyahoankeun yen Kaswati teh tetela masih keneh lelenguhan tacan aya nu boga. Puguh eta anu diharepkeun ku Barjaya teh. Saterusna Kiradea harita kedah lisan. Ya mun jeung nuhun atuh ari Amadarkum. Kagungan pamadegan anu saperti kitu mah. Tawis mikadedeh ka ieu lembur sareng pangeussi da. Ari margi kajahatan dina akhir-akhir ieu tambah nerekab di mana-mana. Eta penting kacida gitu kanggo pangeussi lembur aya bekal ilmu bela diri. Ambu Oneng satuju kana omonganana Kiradea. Nya leres kitu pisan teu lepat Kiradea. Nu mawi ari tos jelas kieu mah nya kantun diwartosan be utamina mah para nonoman anu aya di ieu pilemburan kanggo ngiringan latihan. Cek perasaan apa deh gitu, mohon. Jika nama bakal seueur anu kersa latihan bela diri. Sapuk pisan cek perasaan kuring oge. Cek perasaan nama oge sapuk kamu bakal loba anu minat. Sabab pengalaman waktu lembur diranjah ku Karaman alas waringin lantaran saryeun apan kalaka nyerempot di jero imah tayanu waniun keluar. Kitu nate lantaran memang rumasa teboga pangabisa. Kangaranan teboga kabisa antukna malah jadi terus teboga semangat jeung kawani. Kiradea ungut-ungutan. Teu antep ka Amadarkum jeung Ambu Oneng bari terus nyarita deui. Jantan sae nama gera diwartosan be ti ayeuna diembarkeun ka pangasi lemur maksud teh. Pang nama para nonoman saha wae anu kagungan minat kanggo ngiring latihan. Ke sakedap Kiradea.
Kaswati pun anak sauran ka dieu kitu. Datang tos pun anak oge aya minat geura. Data sabios pangintanya istri oge tiasa kena bela diri. Sanes kitu pangintanya. Pangarti mah teu berat nyanyanak. Itu malahnya kitu. Biasa nama istri teh sok dianggap makhluk anu lemah taya daya. Tah eta malah anu seueur janten korban teh gitu. Nya nu mawi kitu kira deh kayak atuh urang sauran gerapun anak sina ngiri ngobrol di dieu nya. Kayak antosan heula kira deh. Ambu Oneng pamajikanan Amadarkum terus nyelang heula ngambejaan Kaswati anu jadi anakna pikeun milu ngobrol ngariung sakalian diwanohkeun ka Kiradea. Telila Ambu Oneng geus datang deui jeung Kaswati. Saterusna Kaswati diwanohkeun ka Kiradea salaku pupuhu paguron macan bodas. Tah jadi ieu Kiradea teh rek ngabantu ka urang Kaswati. Maksudna saha bae pangeus di lemburnya. Warga orang di dieu anu boga maksud yang bisa ilmu bela diri bakal dilatih langsung ku Kiradea. Sangkan masing-masing bisa ngajaga diri. Upama tea mah aya gangguan kejahatan. Ari Aba miharep Kaswati bisa nyontohan kanu sejena supaya para nonoman di lembur urang katarik hatena ka udang sumangatna. Dalah lamun segamang orang keneh mah hayang diajar kana jurus teh. Ngajak itu hari geus kolot masuk hese inget gampang poho. Nu badak hidup oge kudu miluan. Sanggem abdi mah teu kinten saena eta maksad Kiradea teh. Malihan abdi mah langsung be ayeuna keneh oge bade ngajukeun diri anu pangpayuna kanggo janten murid Kiradea. Margi bekal ilmu bela diri kanggo istri kaentang penting. Supados ulah janten korban tindakan jalma anu sabenang-benang. Kiradea ungut-ungutan siga anu nyabe satuju kana omongan anak Kaswati teh. Netep antep ka Kaswati bari jeung seuri pinuh arti terus cubarita. Saya pisan. Eta kasauran teh saya pisan. Kula sugema sarta bunga ya teh. Sabab tuang putra ya tos kagungan sikap sareng sumangat anu saperti kieu. Anu jelas bakal aya pangaruhna kanggo anu sanesna. Daya lepatna upama para nonoman anu sanesna diwartosan ku salira Nyimas gitu. Ya mangga mungkin datang tos ku abdi bakal diwartosan anu sanesna. Mungguh ari pangarti mah henteu abotnya nyanakna apanan. Amadarkum jeung Ambu Oneng pada marahmai paromana ngadenge anu jadi anakna nyarita seperti kitu. Amadarkum netep antep ka Kaswati anu jadi anakna bari terus nyarita. Ya syukur ari hidup aya pamikiran gitu mah. Ama jeung Ambu suka jeung sukema teh. Sabab anu jadi anak bisa milu mikirkeun sarta ngarojong kana ieu pamaksudan. Anu sabenerna mah keur kapentingan urang sararea. Geus diparengkeun anak ieu we aya Kiradea anu meninggali gesan ngamalkeun helmuna ka sasama. Nu badag urang kacidangan hunkeunana ka Kiradea gitu. Mohon leres pisan ama. Mohon abdi mungkin orang ngawartosan kanu sanesna gitu. Nya iya pun anak cenah anu bakal ngawartosan sareng ngeprak para nonoman anu aya di ieu lembur teh Kiradea. Mohon ari ngeunaan mun latihan mah nya sae dibujeng deui we ka dieu 3 dinten deui mah.
ku praosan mah dina waktosna 3 dinten eta tangtos aya kacindekanana aya sababaraha urang anu bade ngiringan kita aya kacindekan gitu kan kinten-kinten aya sabaraha anu bade ngiring latihan. Kira dia ungut-ungutan ngarti karena maksud caritaan Amu Oneng pamajikan Amadarkum. Kira dia ngabagikeun paneutupna bari terus nyarita deui. Oh ya, mohon atuh mangga upami kitu mah. Ya aritos jelas kieu mah bungah pikeun kula. Aya kacindekan yen pangeusih ieu lembur aya kasadaran pikeun ngajaga dirina masing-masing ku cara kitu. Dengan ukur nembleukeun sagarupana ka pupuh lembur, tapi boga rasa tanggung jawab kana keamanan ieu pilemburan. Loba deui obrolan anu sejenna. Anu jelas karep jeung pamaksudan Kiradea tetela meunang pangajian ti Amadarkum anu malah Kaswati mah bakal ngalakukeun kusorangan uar pangajak ka para nonoman anu aya di eta pilemburan. Sanggeusna aya kacendekan siga kitu mah Kiradea pamitan sarta bakal datang deui engke sanggeusna 3 poe ti harita. Wargi Dahlia kacaturkeun di tempat sejen nyata di Pasir Kasturi. Sanggeusna 3 poe ti kajadian Winarsi ngalagrakeun maneh ti bibir jurang teh ya. Dewi Amba papisahan jeung Mbah Lalana masing-masing rek neangan ngeunaan laratan turunan jalma anu kungsi ngadahar buah sunyaluri teh ya. Waktu Dewi Amba mandi di walungan bet diparengkeun manggih Wisrawa anu dipalidkeun ka walungan kalayan kajurung ku rasa karunya. Saterusna Wisrawa dibawa ke Pasir Kasturi sarta diubaran tatu di jerona. Sanggeusna 2 poe Wisrawa kakarek sadar kaayaanana geus rada sehat ayeuna mah. Geus bisa hudang jeung ngobrol. Kitu oge masih keneh untung Wisrawa gede milik. Anu ngaran dipalidkeun kana walungan. Turus salila 3 poe ngambang angkleng-angklengan ngan seukur muntang kana catang awi anu palid kabawa ku cai walungan. Masih keneh dikersahkeun salamet jeung alus milikna. Wisrawa diubaran ku Dewi Amba cacakan lamun ku jalma biasa mah piraku bisa make kudu mampu ngubaran Wisrawa anu nyandang tatu di jero anu beurang. Wisrawa nganuhunkeun kana pitulungna Dewi Amba anu geus ngubaran jeung ngarawat salila ieu. Wisrawa netep antep ka Dewi Amba bari terus muka babaran lisan. Duh, hatur nuhun pisan kana pitulungna Nyai Dewi. Nyai Dewi upami pun bojo muhun Winarsi sareng Mbah Lalana nah kamarana ieu teh nuju keluar gitu. Dewi Amba ngarenghap narik napas panjang mungguh seunggah nyaritakeunana ngeunaan Winarsi ka Wisrawa. Tapi rek kumaha oge geus jadi hakna Wisrawa pikeun nyaho kumaha kaayaan anu sabenerna ngeunaan Winarsi anu jadi pamajikanana. Dewi Amba paneutupna melong ka tempat anu anggang bari terus ngajawab pananya Wisrawa. Jadi
kieu ya Wisrawa. Ngeunaan Kaswati pamajikan Wisrawa geus ninggalkeun urang. Kaswati geus mulang ka mantena anu maha langgeng. Ngagebeg hatena Wisrawa ngadenge caritaan ti Dewi Amba siga kitu. Wisrawa seuri sabab dirina can percaya kana caritaan Dewi Amba. Wisrawa neuteup antep ka Dewi Amba bari terus nyarita deui di barung jeung seuri leutik. Nyai Dewi, entong ngaheureuyan abdi Abdi teu percaya lamun Kaswati anu jadi pamajikan geus eueuh di kieu. Jadi Nyai Dewi sing karunya atuh ka abdi. Jawab anu jujur. Di mana ayeuna Kaswati pamajikan kuring? Lamun iya pamajikan abdi geus eueuh di kieu, bawa abdi ka kuburanana atuh. Dewi Amba nangtung neuteup antep ka Wisrawa bari terus nyarita. Wajar lamun Wisrawa teu narima kana ieu kanyataan. Tapi kula nyarita teh sabenerna Wisrawa. Ayeuna mah hayu urang ka tukangan imah ari hayang bukti mah. Sabab beki gancang urang narima kanyataan anu lumaku beki hampang urang lumampah. Hayu Wisrawa urang nepungan Winarsi. Dewi Amba ngajakan indit ka Wisrawa ka tukangan imah bari jeung jajarig jegan leumpangna. Wisrawa maksakeun maneh hayang ngabuktikeun caritaan Dewi Amba. Tepi ka tukangan imah, Wisrawa ningali aya gurukan taneuh beureum anu di padungan. Aya ngagantung karembong Winarsi. Ngageter hate Wisrawa, perasaanana henteu parugu. Sedih lalangsa jeung sakabeh rasa pabaur jadi hiji. Panonna baseuh ku cimata anu mapai pipina. Bari jeung ramisak jeung teu paruguh rarasaan, Wisrawa leumpang jajarig jegan ngadeuketan eta gunukan taneuh beureum anu dituduhkeun ku Dewi Amba. Wisrawa deku digigereun makam Winarsi. Leungeun katuhuna nyokot karembongna Winarsi. Terus ditangkep bari jeung ceurik kanyanyerian. Manehna banget teu ngarti kunaon sabab musababna anu jadi pamajikan ninggalkeun manehna pikeun salilana. Menang sajongjongan mah Wisrawa nyugruk ceurik bari jeung nangkep kana makamna Winarsi anu jadi pamajikanna. Teu lila Wisrawa sadar yen manehna teu bisa terus-terusan kalebuh dina sagaraning bang-bang. Manehna sadar kudu geura narima kana kanyataan anu tumibah ka dirina. Palili permadi ngan mendak cocobi bae abdi pasrah kanu agung geuningan. Wisrawa narik napas panjang
Netep antep ka Dewi Amba bari terus nanyakeun ka sang tukang pangna nu jadi pamajikanana bisa nepikeun ka tilar dunya. Ya Dewi. Nah, kumaha kejadian sabenerna ngeunaan pun bojo dugikan kaweuh di kieu da Nyai. Abdi janten bingung. Benar sih ini pamajikan akan lakon hirup nu kaalaman ku urangna nepi ka kieu na. Benar sih barengan kuitiar Recep Yudi Dewi kumaha ya teh kajantenanana di kaki ya kajantenanana. Dewi Amba netep antep ka Wisrawa bari terus ngajawab. Jadi kieu Wisrawa. Kayak Winarsih teh sigana bae ngadengeun basa Wisrawa paloba-loba ngomong ngeunaan masalah jeung Wanoja anu ngaran Rahmi muridna Amuki nanti teh. Ya anu sajelasna mah ngeunaan Winarsih teh. Dewi Amba nyaritakeun ka sang tukang kumaha kajadian anu tumiba ka Winarsih pamajikanana Wisrawa. Kabeh ditetek teh anu kaliwat. Wisrawa ngabandungan pinuh perhatian karena guaran caritaan Dewi Amba. Telila Dewi Amba mungkas guaran caritaanana. Kitu Wisrawa kajadian anu sabenerna mah. Kula jeung Mbah Lalana ngarasa ngilu tanggung jawab. Sabab kula jeung Mbah Lalana teu mampu ngahalangan kana tindakan anu dilakukeun ku Winarsih. Anu akhirna Winarsih tega mateni dirina sorangan ngalageragkeun maneh kana jero jurang. Ngadenge caritaan siga kitu ngeunaan Winarsih anu jadi pamajikanana. Wisrawa menang sajongjongan mah ngahuleng ngaraga meneng. Tapi nya kitu Wisrawa teu bisa kumaha-kumaha. Teu bisa kumaha-kumaha deui sabab geus kitu kanyataanana. timbang umur Recep jadi kentu tersangka bela nogenca wargi Dahlia geuningan waktosna parantos teh kapan. Lah kedah diecakeun deui wae ieu seriasi konseling dinten ieu. Apunten anu kasuhun insyaallah lah enjing urang lajengkeun deui kumaha salajengna Wisrawa anu parantos tiasa di landongan ku Dewi Amba sareng anu sanes-sanesna urang hanca sakedik-sakedik lah anjingnya. Atus sim kuring anu mancan tugas bener meri dinten ieu keur undur pamit aturun kana sadaya paratosanana hapunten tina samudaya kelepatan kasadayana wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia prung go goyang. Wargi Dahlia cag heula urang ecakeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Komceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia Wilujeng kantun permios.